nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi kakatangkap ku penjajah us kana obang dibui di jari jibusi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamar baik tuluy dikejar jar jibu aya nama pejabat heula tuluy diobang ka itunan teh geus gara roblok ge meureun Pak nya nama bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun dicerangotan baheula mah nya eta di denge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral aya pupuhna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mah lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget tujuh